pamirsa patepang deui kana kilas warta dinten ieu sareng Nesya Nur Agustin kilas warta murangan dinten ieu asalna ti salah sahiji sakola dasar di Kabupaten Garut Jawa Barat. Rupa-rupa carita kajadian dina poe mimiti sakola antusiasna pasti karasa ku murid-murid anu nembe liburan ngalewat liburan panjang atau nepi mimiti sakola. Sanajan kitu antusias dengan dirasakeun ku siswa wali murid anu mimiti ngajemput budakna ka sakola ge ngarasa halus sami. Puluhan wali murid geus minuhan pakarangan sakola. Malah sameme sakola dibuka. Aranjeunna ngahaja sumping nyandak putra sareng putrina langkung awal. Supados tiasa calik dina bangku pangpayuna. Malahan aya nu nandaan bangku kutas atanapi ku kertas nu aya ngaran muridna. Dumasar kana paninengan lantaran kelas can dibuka. Wali murid sareng putra-putrina kaciri keur ngariung di pakarangan sakola. Jeung enjing para pamirsa, tepang deui sareng abdi Tifa Angelika Septiana dina Kilas Warta edisi tahun ajaran baru di Sakola Dasar di tempatna Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Dina waktos ieu abdi kaleresan sareng salah sahiji wali murid anu sumping langkung ti awal. Wilujeng enjing Bu Zihni, wilujeng enjing numutkeun ibu naon anu dilakukeun ku wali murid anu sumping langkung awal dinten ieu. Wali murid nu sumping ti awal di langkung ieu teh bade nempatkeun porsi panghareupna. Muhun ibu murang kali ka sakola sumping langkung awal sapertos kieu tos janten kabiasaan saban taun atau nampi kumaha. Namana oge murid anyar pasti tah can terbiasa jeung lingkungan sakolah nu anyarna. Jadi mun kaberangan teh dapat korsina di pang tukangna hese nyerep materi kana dina guruna teh. Tos ditabuh sabaraha ibu aya di sakola? Inti tabuh 3, urang kalihna oge kersa udang nyalira. Hatur nuhun Bu Zini kana perwartosanana. Sakieu wae dina kelas berita tina Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Kembali ke studio.